kenana 3 darjat lebih. 3 darjat lebih guys, berarti ieu kabeh nu ngararitung teh ya ieu 3 darjat lebih. Maka kula insyaallah nanggalkeun dina bulan Zulhijjah ieu dina poe Rebo. Geus tinggal ngitung Rebo ka Rebo 8 poe. Tah berarti tanggal 8 poe Rebo. Kemis tanggal 9, Jumat Lebaran tanggal 10 guys, berarti Lebaran hajina insyaallah dina poe Jumat. Jadi kula mah insyaallah ieu jeung keluarga Lebaran hajina dina poe Jumat lantaran nanggalkeuna dina poe Rebo.